Asep, Sep, udang Sep. Ye. Sep, Sep, udang euy. Sare wae. Udang sate Asep. Ini udang. Aya naon cek isuk kegorowokan. Ari si hai buru si mah hayang lauk pais. Ayeuna abah rek nguseup. Buru. Iya, Bang. Abah tiala Sep. Bah. Bah. Taguan. Kolot kan budak gorowan dig-dig be. Cacing keluar sia. Disediakan kucing. Cing keluar sia disediakan kucing. Cacing. Tah gening ya menang ya. Mak, ini sakit dia lah. Mantap lumayan lah si emak cijana teh iya ya. Nah si emak cijana teh apa ya. Aduh. Mak doakan ya abah maneh sing menang lauk nu loba. Aduh. Aya jang emak ya hayang pais. Mantraan heula ya. Tek-tek noyek jong kosong. Lauk burayak, lauk emas, lauk nila nyanggut ya. Cuy.
atuh euy ah. Oke. Ah. Terus menang bah laukna. Acan eta duh. Tadi geus dijampean padahal eupan mah. Gara-gara abah ninggalkeun Asep. Wah, Asepna we beuki hees eta mah ah. Asep gorowan ka abah. Tadi abang ngadidik gua aya ti heula. Jadi embungan lauk oge. Abah kunaon? Jadol teh, ai sugan teh anu nyanggut. Ieu mah nyangsang, ngait deh. Sep, coba turunan eta usepna ti kait euy. Geus abah. Buru Sep. Rapor. Udah gong. Sok bah gerak tarik gerage. Tah, kitu atuh Sep. Eta minantu abah anu bager. Ai maneh ngadar naon Sep? Tadi Asep kan teuleung, nu terus abah teh. Tadi jero cai teh anu hajat. Mantakan Asep udah wajib. Wah, anu bener Sep. Masa bohong? Ya, ieu buktina ye. Hiji deui da. Tuh, hiji deui. Wah, kudu dipalusur atuh ya. Sugan we abah kabagean kuehna aya keneh gitu. Sok bah sok. Ya, Sep, tekan heula abah rek ngalusur coba. Aduh, Bah kunaon? iya tadi abah keur cai aya nu hajat teh ya. Jadi di tengah jalan aya begal, abah digebugan. Oh, jadi abah teh nyaleri gitu. Heeh. Ayo Sep, Sep. Ayo balik ke Sep. Sep, yang balik. Nya apaan laukna kan meunang, abang? Ayeuna coba tiris. Siapa kan balik ke heula ah. Naon ka Asep deui ka Asep tuh. Naon ka Asep deui. Ah, balik balik ah. Tak pakai balik. Hup, hup. Tos heula ah nepi ka dieu. Lamun loba komentar, episode 2 siap muncul. Tade tong poho komentar. Sok ditunda di handapnya.